Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin rabbihi nasta'inu ala umuri dunya wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karaya nubi di timantena urang tiasa yang mempulung dina ieu acara. Salawat miwah salam mugia tetep kakocorkeun ka junjungan Nabi urang sadayana Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dupi ka keluargina, ka para sahabatna, katut urang selaku umatna anu senantiasa taat sareng patuh kana ajaran-ajaranna. Amin amin ya rabbal alamin. Hapunten abdi ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dampang. Abdi anu kantos ngaheurinan rahim ibu, abdi anu purah ngarobihkeun si pinarep ibu, abdi anu purah mumuntit nambih kapusing ti kawit alit, abdi ayeuna ngawitane teh hambatan rabi, ngalawas loang ibu, ngalawas loang, rumaos teu pigin kana wawedi, joledar kana papatah, ku kituna hapunten abdi ibu, hapunten anu kasuhun, pidua anu kateudah. Putra tetiasa balas budi jeung jasa nu sakitu agung sareng berhargana. Anak ing junjungan kalbu hidup tong loba wakoa da kalah rambisak hampura jeung pidu ati ibu teu kungsi dipentah jeung didoakeun rumah tanggana sing pinanggih jeung kabagjaan dunia akhirat. Mangga Neng Aa salim ka ibuna masing-masing dipeluk ibuna nuhunkeun doana. Neng Aa mangga dipeluk bageun. Ibu pasihan doa kanggo putra putrina ibu. Kanya ibu Aa Neng Aa teu aya watesna ka Neng sareng ka Aa. Ti alit teu ka ayeuna Neng bakal mendak, bakal ngajalan ke rumah tangga. Doa ti mamah bageun pamudah-mudahan rumah tangga Neng sareng Aa sing aya dina kabingahan bageun bagja salamet dunia akhirat, sakinah mawadah sareng warahmah. Neng Aa nyanggakeun beuheung teg-tegen ti karo suku genteng belokeun. Abdi nyanggakeun sadaya-daya rumaos tungkang wangkelang bedogong tah lumut kana papatah nu janten rama. Ku kituna hapunten abdi bapa, doa ti bapa anu kateudah. Anaki beral geram yang ngojayan cita-cita dina dasar anu bade dipasepak ku Allah Subhanahu wa taala. Anaki ayeuna hidup boga kanggo beratan dada, beral gerang ngalengkah sing teteg dibarung ku takwa sareng tawakal kanu kawasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hitungan katilu siap-siap, berikan senyum terbaik ya ibu. Hitungan katilu siap-siap, 1 2 3 amwal. Mangga ibu calik ke tempat masing-masing, ayeuna gentosan bapana masing-masing panganten. Hitungan katilu siap-siap, 1 2 3 amwal. Bapak mangga calik ke tempat masing-masing. Piringna digoyang-goyang, digoyang-goyang, piringna digoyang-goyang. Hitungan katilu 1 2 3. Ups. Aa pan tapi kayaknya atuh ulah. Aa teh emut ka Neng Aa. Teung teuhingeun Aa. Pami mau makan teringat padamu. Kedah engut kitu ieu mah emang dia mau. Hiji silih tete buka dedeh silih banjur kukanya nah gitu. 1 2 3 wal ambah.
Aa, Neng, tos baseuh teu acan? Neng karaos baseuh? Itu Aa naros tos. Pamiat kumaha karaosna baseuh ge kalah heboh. Lincah kacan usada lajeng nanya eta rebutan bakakak simbol dina rumah tanggana ulah silelehkeun dina mecahkeun masalah kedah dibahas secara bersama-sama. 3 tarik badan. Hore. Eleh ku Neng. Aya peuteuyan aduh. Tinggal sanguan ke wengi ya. Tahan heula hitungan ka 3 siap-siap. 1 2 3 gegel bager. Hore. Aa, kumaha rasana Aa? Gurih, asin, manis. Gurih-gurihnya. 1 2 3 tiup bager. Atos pareum ayeuna cuang basuhan heula. Neng cepeng sirahna anu panjang anu ageng bager naon kendi Aa imbitna. Pandangan Neng sareng pandangan sami-sami nyepeng harupat anu handap bager. Kalebetkeun Neng Aa. Kalebetkeun bager. Kaluarkeun Neng hayu bae dilebat betah sugana. Kalebetkeun deui. Aa kaenapan apa kaasikan? Kaluarkeun deui. Aa tingali tos baseuh teu acan. Ujungna baseuh henteu? Baseuh moal mindo Aa. Oh pamit tos baseuh mah. Terus karaos baseuh leres. Dipotongkeun sareng-sareng harupatna hitungan ka 3 siap-siap. 1 2 3 krek. Buang ka payun 1 2 3. Pikeun getas harupateunana. Hitungan ka 3. 1 2 3. Dibaseuhan heula, dielap ka garing bager teore kanggo naon kayak wengi cenah. Tos baseuh dielap. Dianggokeun di sapatu aana panangan Nengna nyepeng kana panangan dibantos kanggo berdiri. Lincah kacan salajengna nyaeta meupeskeun kendi simbol dina rumah tanggana tiasa mecahkeun masalah sami-sami sareng hate anu dingin. Aa, hoyong goyangan naon bager? Aa, goyang naon Aa? Aduh hoyong digoyang langsung. Ih naon seula hoyong goyang naon cenah? Goyang ngebor, goyang ngecor Aa. Aduh, tah. Kapayun ya angke nanya, kedah peupeus sadaya siloka. Digoyang-goyang, alon-alon Aa sakalakon bade ka mana Aa? Kendina digoyang-goyang, digoyang-goyang. Kendina digoyang-goyang, kaluhurkeun Neng Aa, kahandapkeun, kaluhurkeun deui, siap-siap 1 2 3, peupeskeun. Aduh. Kendina digoyang-goyang, digoyang-goyang. Kendina digoyang-goyang, kaluhurkeun Neng Aa, siap-siap 1 2 3. Terus selanjutnya terserah Anda. Ngopi engke kumaha doana kanu janten rai Aa. Aduh. Bade dituntun ku abi ya. Puan mudah-mudahan ya sauna teh Neng Aa tiasa ngaurumah tanggina anu sakinah mawadah sang warohmah ngiring doana tun janten Aa. Doakeun Aana cenah Neng supados enggal tereh cenah tereh naon tereh nikah nurutan Neng. Aduh kumaha ulah gitu angge menyesal geurarit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Itu kan katilu siap-siap. 1 2 3. Meong. Dialungkeun we lah tambih ieu. 1 2 3. Panganten dia Adiki atuh ulah sewot. Manis semangat Adiki. Mur-awur panganten dia mur-awur. Doa ti abi, doa ti sadayana apa mudah-mudahan Neng Aa tiasa ngawau rumah tanggina anu sakinah mawadah sang warahmah tu dipasihan katurunan anu saleh sareng saleha berguna bagi nusa bangsa sareng agama. Sakali dia hatu nuhun ka Adel Wedding Gallery anu linggihna diparakan anu tos ngadang dosa Neng sareng dinten ayeuna.